wae kerencet Mbah Google boga anak kahiji lalaki di aranan ngaranana teh Erik punten namanya punten kanona gaduh deui murang kali nu kadua pameget deui di pasihanana kana teh Riki jeung Erik eta sinami murang kalinana teh ari kaseseueuran anu manggil kan sok tungtungna wungkulnya upami nami Erik dipanggilna teh Rik ya upami nami Kiki dipanggilna nana teh Ki hiji dinten ibuna teh ngagegero dua budak disakaligus ngaranna teh Kikiri ari Kikirik naon Bu? Bu Kikirik naon Pak? Hah? Bapaknya nu nyarios anak anjing sanes abdi eta mah nyepertikeun abdi mah nya neraskeun cariosan si bapak beli teu kadangu ku sadayana gitu nya tapi alhamdulillah kurang kali Saibul Maqasid ayeuna anu bade dikitan namina teh sae namina teh saha aduh Zainal Kamil. Alhamdulillah saya temurang kali Zainal Kamil namina mudah-mudahan sing janten doa anu sae hartosna jaena teh nyaeta asnan ke jalan kehidupan ya ari nameng Kamil teh sampurna alhamdulillah mudah-mudahan Ibu Isa Bapak Wawan mudah-mudahan murang kali sing menunjukkan jalan kesempurnaan hirupna kanggo ibu ramana kanggo agamana kanggo nagarana amin kadua saletik-saletik wae nu penting maka bahas obrolanana dari ngaji mah teu bisa kadua nyaeta di mana gubrak murang kali ke alam dunia teh nyaeta akekahan bapak pasti akekahan kacan bapak iya bapak ngadu murang kali sabaraha ngadu murang kali sabaraha opat nu tilu nu 10 meni rajin-rajin teh nya tuh awasna non ngetaan cireng we ya opat terus akekahan sadaya kayak nonton ngabohong juga nama salut tapi mudah-mudahan insya Allah percantannya ke orang bawah mah ya saleur bentan yang di abdi saleur ya saleur urusan akekahan maksudnya nah insya Allah kewajiban ibu ramah teh akekahan orang ngalitenya matakan di mana istri nuju hamil teh buru-buru nanti nilaian domba anggotnya aku akekahan si jabang bayi katilu nyaeta di mana gubrak ke alam dunia kurang kali teh nyaeta kewajiban bapak sinarang ibu teh cukuran masuk cukuran bapak ibu bisa alhamdulillah jantan pasihana mah anu sae menurut agama teras nate akekahan ka tiluna nyaeta naon cukuran paham Bu paham Pak moal seret kana tenggorokan nya tadi pasihan katerangan kitu moal seret kana tenggorok moal hadirin kaum muslimin rahimakumullah nahatun masa itu kewajiban teh urang kana janten urang kali teh henteu Buki ageng upami murang kali pameget nyaeta kedah naon kedah dihitan dihitan Bu dihitan dikumaha dihitan teh disun naon aja atos naon sababna eta diwajibkeun kitu dihitan teh dipotong teh diwajibkeun aya cenah keteranganna insyaallah aya
Tapi hapunten upami lepas panglareskeun ku Al Ustaz nya di pangker. Nyerap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Hayang alus tungtungna jadi diawet-awet ini-nitina. Jika Siti Badriah ayat Al-Quran anu tadi diunggalkeun teh parentah Allah nyaeta ka Nabi Ibrahim. Allah marentah kana Nabi Ibrahim nyaeta disunat. Janten ari sunatan murang kali teh nyunatan teh nyaeta sebagian ajaran agama Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Sebagian ajaran anu diparentah ka Allah nyaeta diparentahkeun ka Nabi Ibrahim nyaeta sunatan. Ari umat anu urang malain umat kanjeng Nabi Ibrahim dan umat Nabi Muhammad nyaeta Nabi Muhammad ya diparentah ku Allah. Sak wahai Muhammad ikuti sebagian ajaran Nabi Ibrahim di antawisna nyaeta sunatan. Wajib gitu sunatan teh wajib. Sebagian menurut agama kewajiban, kedua-dua menurut pakar kesehatan kedokteran itu adalah kesehatan. Naon sabab maka kamu ngagaduhan orang kali tos Yuswa diajar kamu sholat wayahna kaki kudu ria-ria itu iya nu penting niatna. Aing mah boga duit 500.000 rek loba budak ka rumah sakit tapi kadang-kadang geus sok salakap anak di ria-ria dipananggapkeun kuda renggung aclok-aclokan tungtungna dipurawi digorowel naon modalna be aku kuda renggung non beak hajat beak duitna ngahulang nanggeui kado aing ka mana neangan jeung bayar utang karena sabuk lalu yang dengan saeutik naon sababna ngabohongan tapi kana saeutik naon 2000 dong ares tuh Pak 2000 dong ares tuh 2000 cenah tuh jadi itu bisa lakeun ngabohongan mentana saeutik ya. Maka sok niatan ayeuna niat ngabersihan murang kali sejarah Islam keun murang kali nyaeta sok sanaos gaduh atau saalit oge insyaallah eta murang kali kita dipotong ku dokter nya naonna sadayana muada kuncup tawungkul anu tempat jantung Cipapang naon sababna pilih jantung kanker upami eta pilih ayeuna ngandung anak najis matakan sebagian alim ulama nerangkeun cenah nya cenah saur ulama gitu saur ulama sebagian ulama di mana murang kali masih anu murang kali anu yuswaan 8 tahun pokoknya mudah disebut itu sepitar nya maka tidak boleh ayeuna naon antara ka ieu anu nuju nu tepan tentu tesah saurna teh naon sebab kaantelan najis matakan bersihan nyata melalui hitanan jangan kudu bangga Bapak di hitam teh margina naon luhurna derajat pamaget mah ku di hitam
cenah dari kudu dihitan. Da ayeuna mah budak lalaki can dihitanan. Misalkan kieu lalaki geus teunang teh nya ayeuna pamegat lah lalaki jeung pamegat sarua wae teh pakene meureun palelol lantaran teu biasa jadi balelol. Ya, pada hambak kita ka Cik Isa ge abdi teh. Pada hambak atuh terang teh naon ujug-ujug di ka panggung we. Eta ngawakilan Siti Badriah cenah da teu tiasa hadir Siti Badriahna. Nah, ayeuna luhurna hiji martabat pamagatanya taku karena tos dihitan. Jadi presiden dapat Jokowi tos dihitan tanya. Ayeuna jadi kepala desa tos dihitan, alhamdulillah. Kulantaran tos dihitan katingan naon cahayana gitu nya. Sarengna deui hitanan teh saurna teh nyaeta ngagampilkeun kana jodona kana naon cenah. Nah, asana bisa kitu ai mah leutik kana keur disunatan cenah. Da ayeuna lamun pamuda can disunatan, heugaja kawin ka awewe kalah diledek, kalah ka diejek. Kumaha cenah ngejekna? Wong make bahasa Jawa wae nya ame teu ngartieun urang Rawa, amun lain urang Jawa mah ngartieun. Kuring ge teu ngarti, kada wae ngadangu cenah. Kumaha cenah? Cek awewe nu diajak kawinan teh ku jalma kan ku pemuda nu can dihitan aja urung kok minta rabi oleh gue aja ngomong naon ya sanggeus sunat disunat teh acan geus minta kawin sangheuk aing mah nya itu jantan hitan teh nyata ngalurkeun darajat pamegat ngagampilkeun rabina alhamdulillah. Mata yang Zainal Kamil alhamdulillah hidup mah kanyaan Ibu Rama hidup ayeuna ditembongkeun ku hidup alit keneh tos dihitanan nya. Mudah-mudahan saatosna dihitan eta hidup sing janten murang kali anu soleh amin. Sing janten murang kali anu berguna bangsa kanggo bangsa sinareng agama amin. Sing tiasa sing janten murang kali anu tiasa babakti kagus di Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal hadirin rahimakumullah. Teraskeun Bu. Pak teraskeun. Anda di pasiran waktu sanage tadi teh ngan setengah jam, ayeuna teh jam sabaraha? Kami setengah porsi. Setengah porsi teh 200.000 nya. 200.000 lumayan lah. Mahi jeung ongkos ka Bandung. Oh, geureuy. Tapi ulah dianggap geureuy. Bapak Ismawan sakulawan ini dia nyaeta ngajalankeun parentah Allah nuturkeun kana syariat ajaran Nabi Ibrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, mudah-mudahan urang doakeun eta murang kali teh ku urang sadayana ieu nu hadir, urang ayeuna aoskeun bae da aya abdi mah sakedik biasa nonton sholawat mah nya. Urang etang-etang mahabbah ka Rasul nuhunkeun barokahna, mudah-mudahan barokahna sing dipasikeun ka anu bade dihitan. Aku mudah-mudahan oge urang ayeuna sasarengan ngalaosan sholawat, mudah-mudahan ku Allah teh ku Allah dipatuh Allah sanaran ku nabi dipasihan samaatul udma lantaran diperyogi ke eta sapaatul udma teh kita di yaumil akhir teh nya
tahu gitu na urang lah aya sapaatul udma moga-moga ku Allah dipasilkeun sapaatul udma atau moga-moga mudah-mudahan sing dijamkeun obat sakit sepjana karim gitu nya ku awasan selawat